Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Al-babu tsani wal khamsun fi bayani fadlil khaufi minad danbi. Bab ka-52 bade nyaritakeun nerangkeun kautamiana sieun tina dosa. I'lam anna a'dama jazirin anid dunub wa khaufullahi ta'ala. Kedah uning anjeun saestuna panggede-gedena perkara nu bisa nyegah tina migawe dosa-dosa teh nyaeta khaufullah sieun ku Allah. Kumaha cenah carana urang supaya teu migawe sing sieun cenah ku Allah. Sabab ketika jalma bener-bener sieun mah moal man khofa tarok zaman sosial mah sok kabur sok ngajauh man khofa istanaba urang sieun ayeuna bu orai pasti bakal ngajauh tina eta orai. Urang sieun ku Allah sama dengan ngajauh tina migawe dosa ayeuna tina migawe maksiat. Hiji ayeuna carana ayeuna supaya eureun tina dosa mah urang sing sieun ku Allah wa khosyatun tiqomi jeung sieun kana siksaan Allah. Dua sing sieun ku siksaan Allah anu kacida adaban alima kacida pedihna wasatwatihi sareng hukumana Allah wa hadri qabi sareng ayeuna sieun siksaan Allah wa ghadabihi banduna Allah batsihi sareng tegasna banduna Allah. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Falyahdhar mangka kedah sieun saladina jalma-jalma yukhalifuna nu nyulayaan alladzina an amrihi tina parentah Allah. Jalma nu sok nukang ti Allah nyulayaan parentah Allah mah kudu sarieun cenah. Nya kudu sieun an tusibahum kana ngeunaan. Karena itu alladzina non fitnatun fitnah bisi menang fitnah au yusibahum atanapi ayeuna ngeunaan ka itu alladzina non adabun alim siksa nu kacidat pedihna. An-Nur 63 jaa tos ayeuna datang hadis naon anau sallallahu saesuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu eta dahola ala syabin labat Kanjeng Rasul ti ala syabin ka hiji pemuda wa waritu sabti eta fil mauti kayaan ayeuna keur ayeuna maut. Kanjeng Rasul mendongkapan hiji pemuda kasakarat orang ada Kanjeng kait patajiduka kumaha cek bahasa urang mah bagaimana kabarmu bagaimana kondisimu kumaha ayeuna menakan anjeun ka diri anjeun mun logatna kumaha cenah ayeuna qala ngadawuh itu syab arju ngarep-ngarep kaula Allah ka Allah ya Rasulullah wa Kanjeng Rasulullah cenah kaula teh ayeuna ngarepkeun teh Allah sing menang rahmat Allah pangampura Allah ridona Allah wa khaufu dunubi jeung sieun kaula dunubi tina pirang-pirang dosa kaula sieun cenah kaula teh tina dosa-dosa pakola maka ngadawu Rasulullah sallallahu la yajtami'an fi qalbin abdin fi mithli hadal mautin teu pati-pati ayeuna kumpul itu roja jeung haub pan itu arju Allah eta bentuk roja ngarepkeun rahmat Allah akhafu dunubi eta haub fi qalbin abdin dina ayeuna hatena hiji hamba pimiti hadal mautin tina umpamana ieu tempat ila atahullahu ai Allah bakal maparinan kaitu abad teh ma kana perkara yarju nu ngarep-ngarep itu si abad wa aminahu jeung bakal ayeuna nyalametkeun Allah kaitu ayeuna abad mimma yahubu tina perkara anu si abad sieun kana teh perkara ketika ayeuna kumpul haub jeung roja di diri urang tah naon Allah bakal hiji bakal dibere pengharapan urang kaduana bakal disalametkeun tina ayeuna dipikasieun ku urang gitu. Wa an Wahab ibnil Wahab ibnil Wardi ti Wahab ibnul Wardi qala Wahab
Kana Isa sallallahu ala nabiyina wa alaihi wa ala sayyidil anbiya wal mursalin wasallam. Kabuktosan Nabi Isa pemudah-mudahan cina rahmatan Allah ka nabi urang muga tetep rahmat Allah teh ka nabi urang sadayana, ka Nabi Isa, ka ayeuna nabi-nabi nu sanesna, ka sadayana diutus sareng ayeuna kaselamatan Allah. Yaqulu Nabi Isa hubul firdaus wa khasyatu jahannam yurisani sabro anu musibah. Ari cinta surga firdaus jeung sieun di neraka jahanam eta yurisani matak ngawaris itu hubul firdaus jeung khasyah as-sabro anil musibah kana bisa sabar nalika menang musibah. Wa yubidani jeung bakal lebih ke ngajauhkeun itu hubul firdaus jeung khasyah jahannam al-abda ka seorang hamba an ladati dunya wa syahwati hawa masiha tina kang nikmatan dunya syahwat dunya jeung maksiatna dunya. Mun urang hayang salamet bahasa lempengna mah cek Nabi Isa dua sing resep sing hayang surga firdaus sing sieun ku neraka jahanam tapi nu bener-bener full karesep jeung sieun eta cenah eta bakal sabar nalika menang musibah atau bakal ngajauhkeun cenah tina syahwat maksiat kana dunya. Wa anil Hasan diriwayatkeun ti ayeuna Syekh Hasan wallahi demi Allah laqad madha baina aidikum aqwamun yakti nyata-nyata geus liwat baina aidikum di antara hareupeun arajeun kabeh teh naon aqwamun pirang-pirang kaum cenah geus ngaraliwat cenah ka maraneh teh. Law anfaqala menganapakahkeun saduhum salah sayyina aqwam ada dal haso kana sabibilengana krikil dahaban nawanana dahaban berupa emas lamun emas cenah dinapakahkeun yahsya maka bakal sieun itu ahad ala yanju kana teu salamet ahad diudmi danbi kulantaran gedena dosa pi nafsihi dina ayeuna kitu hatena itu ahad. Jadi aya kaum-kaum teh nu saimbang antara khauf jeung rojana. Andai kata boga emas disodakohkeun kabehanana sabibilangan kerikil tetep manehna moal bisa ayeuna ngarasa aman ngarasa salamet tina dosana. Dina harti meskipun rojana tinggi seorang mukmin aqwam dia tuh jaman benar-benar ibadah iman ka Allah. Khauf gede, rojana gede, khaufna gede gitu. Jangan hari khauf rojana mah jika cek Ibnu Athaillah mah nah hikam kajana hatain lain wan jika dua jam ya. Lamun layangan hayang bisa ngapung kudu aya jangjang katukeng kudu saimbang kudu balance. Ketika ayeuna porok sabelah ngagoe asa bisa sabelah mah atuh urang gerek ka Allah modalna kudu khauf jeung roja penuh pengharapan optimis kana rahmat Allah tapi singit kana ayeuna kitu nempo diri sorangan pamekot ku dosa gitu. Maka Rasulullah SAW ngadokakeun Rasulullah hal tasmau nama asmau nah anjeun nguping ngaranjeun kabeh nguping makana perkara asmau anu nguping kaula engke cenah sok kadengkeun kaula di kuping teu atop as-samau nyuara non as-samau langit ieu langit teh cenah ngomong teh nyuara salaresna mah pidato panjang wa haqqala an ta'atto yang hak pikeun ayeuna langit naon an ta'atto nyuara ada langit dia berhak bersuara ngomong padahal mah teh cil pedah araje mah teu nguping teu ada kalau mah ka kuping cenah langit tatangkalan babatuan ku Kanjeng apa waladi nafsi biadihi waladi demida nafsi anu ari awak kaula eta biadi aya dina kakawasaan ladi ungkapan sumpah anu sok diucapkeun ku urang Arab waladi nafsi biadi
ma fiha tipati-pati eta tetep di itu sama mau di arba'i asobi'a ari tempat opat pirang-pirang jari illa wa malakun aing ari malaikat eta sajidun lillah aya nu sujud ka Allah au qaimun atana pinuju ngadeg au rakiun nuju ruku. Jadi di langit teh tepati-pati di langit teh aya tempat kira-kira gedena opat jari cenah opat ramoan. Mencari tahu opat ramoan tetep teh eta tempat teh aya malaikat. Jadi kulobana malaikat ieu mah. Di langit mun bikin kayak tempat anu leutik kira-kira opat ramo atuh arba'u asobi amat tetep deh eta tempat teh pasti aya malaikat nu keur ibadah. Law ta'lamun lamun uning haranjeun kabeh mah lamun kana perkara nu uning kaula la dhahiktum qalilan wala baqaitum katsiran. Yakti aranjeun kabeh bakal seuri kalawan sakedik yang bakal ceuri katsiran kalawan seueur. Awala kharajtum atau nabi bakal keluar aranjeun kabeh awala so'idtum ila su'adat atau nabi naik aranjeun kabeh ila su'adat aya jibal ka pirang-pirang ayeuna gunung. Taj'aruna ila Allah taj'aruna ngungsi atau nabi mohon itu aranjeun kabeh teh ka Allah taala khaupan karena sieun min adami syatwatihi dina gedena hukuman Allah wasidatin tiqamihi yang kacidana ayeuna siksaan Allah. Wah cenah ku urang kadenge cenah cara sorakit meureun teh bakal gawena teh urang teh ibadah we ka Allah sieun ku siksa Allah. Wa piriwatin terneh riwayat la tadruna tanjuna awala tanjuna la tadruna teu apal aranjeun kabeh teu uning tanjuna nah aranjeun kabeh teh bakal selamat awala tanjuna eta nepi moal selamat aranjeun kabeh urang kan teu apa teuing selamat teuing teu wa qala Bakr bin Abdullah Syekh Bakar Ibnu Abdullah Al-Muzani man ata al khotihata sing saja manu ngalakonan atanapi nu migawe man al khotihata kana kasalahan atanapi dosa wahwa bariman teh tayin haku seserian itu mah dakhala maka bakal asup man neraka wahwa bariman teh tayab kiceurik itu mah bermaksiat sambil ketawa bakal asup neraka sambil menangis. Wabil hadis jeung eta tina hadis saiki law ya'lamul mu'minu lamun ma andai kata jama mu'min uninga min bikulin kalawan saban-saban saiji alladzi indallah nu aya di mungguh Allah mina adab tulisna siksaan mun urang apal siksaan ti Allah lam yakman maka moal ngarasa aman itu si mukmin an-narotina neraka mun urang apal adab Allah sabenerna apal lah mun ngarasa aman ti neraka sieun wa fi sahih al-Fatihah.